Batuhiung ada sari, inung cai sisi jalan, saha itu ngajak seri, si horeng hayang kenalan. Hayang kenalan saha? Rezeki. Aya nu mencurigakan? Saya mencurigakan ini mah. Tah. Ibu hoyong dibacakeun ayeuna mah di luaran mah. Luli, baca hiji. Pangandaran asa balik, kalajeng sajaman kirang salna mana sangat. Luka dua hoyong Irsyad. Leira, Curug endah paluncatan ulah mangmang pipikiran wangsalna citumang. nah, ini pertanyaan artinya, naon sih ini? Sambil naon sih fungsinya? Aplik naon? Sehingga, dengan urang batas penggunaan sindiran. Kami naon sih orang diajar sindiran? Biasa analisis fungsi sosial, biasa adanya bentuk sindiran, dan analisis bentuk sindiran dan unsur pada saat sindiran secara bertemu. Selanjutnya, anu namina tujuan pengajaran kena bakal terakhir ke soal tahu ulangan alias evaluasi. Evaluasinya oke aya semacam kuis ibu terakhir ya kamu harus pemahaman hidup sadayana bedaan tadi. Nah, selanjutnya kakak Emma sabaraha sih bu? Apa sami atau kami henteu? Kakak Emma dina materi ieu anggap 75. Tidak penyesianan secara berkelompok. Nah, kena disekat saurang-saurang. Yang dinamnya yang di kelasan sekarang di nomor absen. Paham? Paham. Diskusikan sareng rerencangan. Tingali heula dina AKPD. Nah, aya sabaraha soal? 3. Mangga dikerjakeun saluyu sareng parentahna. Parentahna di dinya ya. Analisis wangun fungsi sareng struktur sisindiran. Dipasieun ongkos Ibu 10 menit. Kena dipresentasikan sakelompok saurang kapayu. Mangga dikalikan. Eksem atau 10 menit ya. Sok. Di kelompok hiji dari sahan kapayun. Sama jakeun. Risa, oke Risa. Kelompok 2 usaha. Ayu, sip. Kelompok 3, Surya, oke. Mangga nu sanesna kupingkeun biasa. Oke. Oke di kalau misalnya Bu anu abdi teh kitu bari ditanggihan misalnya acukeun kelas ditanggihan tapi benten Bu. Tarik kelasna naon ambil waktu minggu. Simkuring pada ngabacakeun hasil kerja kelompok 1. Di dia sisindirana
Lamun urang kasantira, ulah poho bebekuan. Lamun urang nyeri sirah, ulah poho diobatan. Wamuna rarakitan. Fungsi sosial. Sesebret. Sebab dina eta eusi sisiran punina banyo. Struktur sisirana 1 diwangun ku 4 padarisan, 2 padarisan kahiji jeung kadua mangrupa cangka, 3 padarisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Padarisan katilu kaopat mangrupa eusi. Empat sadayana atuh naon sih sabenerna anu sisirian teh? Aya biasa ngumpulkeun naon sisirian? Aya ngumpulkeun. Nah, maksud dina naon anu geus dibahas? Cul, sisirian Sisisiran mangrupa karya sastra dina wangun puisi. Aya 3 wangun sisisiran nyaeta rarakitan, wawangsalan, sareng pamarikan. Rarakitan, wawangsalan, sareng pamarikan. Aya nu beda deui, Cul. Amel, Sisisiran nyaeta semacam pantun anu mengandung makna tertentu. pantun anu mengandung makna tertentu. Bahasa Indonesia suka pantun yang mana? Kamus jajar pantun dalam bahasa Indonesia? Sami teu sahabat kieu. Kami ya, kami. Kanaon dina sisiriran dina bahasa Sunda mah aya nu disebut rarakitan, paparikan, sareng wawangsalan. Tah eta teh dibedakeunana nurutin naon? Nurutin struktur. Hakikat sisiriran. Sisiriran asal tecapna tina tecap sisir. Anu mangandung hati omongan atawa caritaan anu dibaligir teh hartosna teu diobrolkeun secara langsung. Ciri-cirina coba ditingali tadi strukturna atuh kami. Ieu secara umum ya, secara umum. Sapadana diwangun ku 4 padarisan. Nu kadua, ulah padarisan diwangun ku dalakan 6. Terus itu dalakan 6 ke urang bukos. Nah, kahiji mangrupa cangka. Betul tadi yang disebutkan ku kelompok 1, 2, 3. Aya cangka aya eusi lamun dina bahasa Indonesia mah ada sang, dan sisi. Lamun dina bahasa Sunda mah aya cangka. Terakhir, sora papa ditungtung pada isan biasa nama sami sasora atau disebut buah kanti. Lamun lah deui, lamun an deui. Aya nu bade nyusun lamun di sana ini. Cuk, nu bade aya kesimpulan, nu bade simpulkeun. Tidak kelanjut tadi yang ibu. Ya. Karena yang di bebas terserah. Ngomong iya saha wae. Bu, Nah, serius. kalian diwangun aya oge fungsi sosial sisimiran. Nyaeta silih asih, piwuruh, jeung sesebret. Kalian diwangun. Ari wangunna aya sabaraha hiji kitu? Tapi wangunna